Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santen Bapak kali Ibu pendamping di wawakil SMP di Jawa Barat. Dina dangan ieu simkuring ngawakilan juri cerita pondok sejang ngadugikeun sababaraha hal patalican pasangkili. Aya 4 rupi nama. Angka hiji perkawis aturan pasangkili antara tata tertib. Rupina ieu mah teu kedah papanjangan margi Ibu sinareng Bapak oge parantos papada uninga rekna dina pasangkili nyerat sarpon mah siswa dipasihan alat tulis sapuratina lajeng sina nyerat sarpon dumasar kana imajinasina sewang-sewangan. Nanging aya hal anu prayogi ditandeskeun di dieu yen tema sarpon didamel nadadak hartosna henteu dugi kabocor margi sadaya pamilon atanapi panitia name uninga karena jejer sarpon teh enjing-enjingna dalah juri tim juri name ngarumuskeun video anu bade dipidangkeun teh kinten-kinten sajam sateu acan purna pasangkili hartosna eta laras-laras supados beuteuh kitu tah teu dugi kasataha. Naon margi nganggo video kumargi salah sawius anu diudag dina ieu sayembara atanapi pasangkili karang sarpon teh nyaeta orisinalitas sareng objektivitas. Orisinalitas ngawongku yang sakur kekecapan, sakur carita, sakur ungkara anu ditulis ku barudak teh laras-laras kenging barudak. Hiji eta. Objektivitas juri henteu masuk alkeun saha anu ngarang, ti mana asalna, naha urang lembur ataupun urang kota sareng sabaraha rupina margi naskah ajen juri anu katampi ti panitia sadayana teu nganggo nami teu nganggo wewengkon sareng sajabina mung nomor pamilon. Lajeng anu kadua perkawis kriteria. Ieu panginten rada benten oge antawis ngajen carita pondok kanggo kriteria barudak sareng kriteria anu parantos sawawa atanapi dewasa. Aya 2 rupi anu janten kriteria juri dina pasangkili carita pondok anu kahiji perkawis basa. Basa ngawongku kahiji ejahan kumaha barudak nuliskeun kecap-kecap dina basa Sunda. Nah, biasa teh ngabedakeun sareng nah biasa teh misahkeun di anu kuduna dihijikeun sareng dipisah sareng sagala rupina. Kalebet titik koma tanda tanya sareng sagala rupina. Kitu deui basa ngawongku kakecapan. Nah, barudak teh ngawasan teu kana kakecapan basa Sunda atanapi tos laras-laras kacampuran ku basa Indonesia sakumaha anu sering kakuping ku simkuring gitu. Sareng juri sanesna. Lajeng anu kadua, kriteria anu kadua nyata perkawis eusi. Eusi diantawisna kumaha kamampu barudak nyangkong jalan carita dina hiji tayangan video lajeng diracik deui dumasar kana imajinasina. Eta anu janten cetekelan panitia. Anu disebut imajinasi eta teh kartosna pamilon atanapi barudak tiasa ngamekarkeun tema anu tos disodorkeun ku juri kalakuan video janten ngarancabang janten dumasar kana hal-hal anu kaemut ku urang kali eta perkawis imajinasi. Lajeng diantawisna evaluasi kana hasil lomba saha wae anu kengingna ieu panginten aya evaluasi disimkuring sabaraha kanca. Anu kadua anu kahiji patali sareng ejahan janten memang umumna ejahan basa Sunda barudak SMP SD oge sami nya sapertos kitu nanging ageung harepan margi seueur barudak anu nyeratkeun basa Sunda parantos beres oes. Dina hartos henteu aya anu mantuan eta mah S2 geunangna sorangan. Lajeng perkawis jenglengan carpon. Tah panginten ieu ge patula patali sareng ibu sareng bapak pembimbing dina ngawulangkeun anu disebat carita pondok sapertos kumaha
Lajeng anu katiluna tadi perkawis daya imajinasi, memang seueur barudak reantawisna anu daya imajinasina tos nalakta tos hartosna anjeunna seueur bahan ti ditu ti dieu tina ladang bacaan tina ladang mengetan kehidupan dugi kan biasa ngajang gelek jadi hiji karya anu beda tinu dian sanaos kitu aya oge pamilon anu kukuh atanapi tukuh karena jalan cerita anu aya dina video tangtos anu dipiharap ku juri mah henteu persis niron tina jalan cerita video nanging aya hal-hal sejen anu didugikeun dumasar karena imajinasi pangkaranna. Lajeng ieu panginten anu janten harapan ti para juri boh ka pamilon anu kejanten pinuju boh ka anu ageung harapan kanggo janten pangkarang yen katinggal dina sababaraha karya anu pinuju teh tos aya hal-hal anu nyaketan kana proses sastra. Ari sastra intina tina sastra anu katewak teh diatosna kumaha barudak tiasa naon teh ngaronjatkeun jiwa-jiwa kamanusiaan anu jongsolan eta panginten dina nangetan kahirupan dina nangetan anu sejen dina nangetan dirina sorangan harusna sanes kan ukur mapagahan tapi aya hal-hal anu janten bahan hitungan anu pamungkas panginten sim kuring diharap yen kagiatan di pasanggeus teh henteu dugi ka ayeuna hartosna lebar pisan upami eta barudak-barudak anu tos aya potensi dina barang carita pondok dugikeun ka diantep gitu hartosna kedah teras dibimbing teras disubuk saur Kang Dahlan mah supados engkena janten salah sawios anu neruskeun para sastrawan anu dasar. Sakitu rupi nama hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.